Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangdang udah kanca sanaos kalangkungan udara patepung lawung pamprok jongokna pamugi sing aya dina ginajar kawilujengan gilur rahayu berkah salam sing diijabah sapaneja aturang lajengkeun deui carios nu kasimpen kamari nu masih nyanak jejar carios nalangsa si sarjang nu ngojengkang ka dapur geus kalar salapar beuteungna ningali kana boboko aya sang tuluy ku si sarjang digorengkeun samarana kur uyah we yang dikepretan ku cai ata tuluy si sangu diwadahan kana piring tapi erek didahar ningali kana blek nu eusina beas ditingali beueuh beas geus beak koredas atuh teh tulus rek ngahuap teh si sangu diteuneun deui tuluy ngomong bisi candahar ye euy ngagorengkeun sangu ye cek si sarjang bari nyodorkeun sangu ka inung kolotna nah ieu mane geus kitu uing mah geus mah waleg cek si sarjang pura-pura jeung ngabohong padahal bari nyabak beuteungna nu karasa peurih jeung ngarebeg da lamun didahar kumanehanana da moal matakwar mending keneh dibikeun we ka inung kolotna matuh nge kalebak heula sakedeung ye aya perlu kamana deui nya kumaha tuh sangu kumaha dibeakeun mah sok we da geus wareg uing mah cek si sarjang bari ngalima tur bari nyekal beuteung anu peurih terus ini leumpang nuju ka sawah sugan we aya dahareun nu kira-kira bisa didahar keur ganyel eusi beuteungna nya aya pucuk peuteuy pucuk mareme da malum di sawah ngalaan sawah wadayo eta teh aya tangkal mareme jeung tangkal peuteuy jalan pucukna da ai teu katingalieun ku nu bogana mah moal dicarekan lamun katingalieun mah duka tuluy si pucuk peuteuy digayem jeung pucuk mareme ya maksud jeung keur ngaganyal kulit keur ngaganyal eusi beuteung mah lumayan we da kumaha deui beas eueuh bulit ge teu boga atuh tadi menang duit ladang bubur aja ngajual upi ngadon aya anu nagih hutang dibayarkeun kabeh ge teu nyesa waktosna tos cekapan ganca paralun ampun kasuhun muning galih nu dipamrih hapunten anu ditedah permios.